Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Patepang di dinten ieu dinten Sabtu kaping 13 Juni 2026. Masih dina surat An-Nur ayat ke-41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro naha anjeun teu ningali ya Muhammad khususna umumna maka urang sadayana saur Allah. Annallaha sanyanangan kur ka Gusti Allah yusabbihu sadayana makhluk tasbih lahu ka Gusti Allah saha bae anu tarasbih sadayana makhluk Allah mangpis samawati saha bae anu aya di pirang-pirang langit bintang bulan matahari sadayana oge tasbih ka Allah wal ardi jeung anu aya di muka bumi kuda sapi hayam jago kongkorongok eta teh tasbih ka Gusti Allah tapi ka cacing nu aya dalam tanah oge tasbih ka Gusti Allah saterasna wa tairu jeung pirang-pirang manuk atawa burung sofatin anu mengembangkan sayapna itu burung sadayana oge tasbih ka Gusti Allah kulun ari sakabehna eta sasatoan anu tasbih ka Gusti Allah qad alima sanyana geus arapaleun carana bertasbih ka Allah salatuhu kana doana masing-masing sesuai jeung bahasana masing-masing eta sasatoan wa tasbihahu jeung anjeun ge kudu tasbih leuwih loba tibatan sasatoan da jelema mah dibere akal jeung pikiran saterasna wallahu jeung ari Gusti Allah alimun Allah teh nu maha uninga bima yaf'alun tina naon perkara yaf'aluna anu kumaranehanana dipigawe di dunia saterasna walillahi ngan kur milik Allah hungkul mulkus samawati kerajaan di pirang-pirang langit jadi nu nguasai anu ngarizkian anu ngurus ngatur sadayana ge di pirang-pirang langit wal ardi jeung di muka bumi sadayana ge dirizkian diurus diatur ku Gusti Allah wa ilallahi jeung kur ka Allah hungkul al masiru sadayana bakal dikembalikeun bakal balik ka Gusti Allah ka yaumil akhirat saterasna alam taro naha anjeun teu ningali ya Muhammad saur Allah khususna ka Kangjeng Rasul umumna ka urang sadayana annallaha kana yen sanyana ari Gusti Allah yuzzi teh ngiringkeun atawa ngabringkeun atawa ngarak naon nu diiring ku Allah sahaban kana pirang-pirang awan anu aya di awang-awang summa tulu yu'alifu Allah ngumpulkeun ngalangkungan angin bainahu di antara itu awan summa yaj'aluhu tuluy dijadikeun ku Allah ku eta awan rukaman kana bertumpuk jadi berat fataro mangka anjeun ningali wadqa kana bakal jadi hujan hideung di luhur teh pekat seperti awan anu numpuk yahruju Allah ngaluarkeun min khilalihi tina celahna eta awan nyaeta cai hujan wa yunazzilu jeung nurunkeun Allah minas samai ti langit min jibali anu eta awan teh sagede gunung ngagulung fiha tina eta gulungan awan anu sagede gunung mimbarodin kana tetes air salju makana sok aya cai hujan turun salju atawa hujan es saterasna payusibu jeung Allah nimpakeun atawa nurunkeun bihi ku eta cai hujan mayasya ka sing saha nu dikersakeun ku Allah daerah mana hujan wa yusrifuhu jeung Allah ngahindarkeun kana teu hujan amma yasya kana saha bae anu dikersakeun ku Allah jadi aya nu tempat teh hujan aya nu teu hujan eta sesana ge dikersakeun ku Allah yakadu ampir-ampir sana eta cahaya barqihi nyamber kilat tina eta langit atawa awan yadhabu anu ngahilangkeun
bil absori kana pandangan mata, sehingga urang lamun ningali kilat ngaburicak sok kadang silau teu bisa ningali ku reuwas atanapi eta kilat ngaburisat saterasna. Jadi naon rupi anu kajadian eta teh tos dikersakeun ku Allah. Aya anu hujan, aya anu teu hujan, sadayana oge tos dikersakeun ku Allah sesuai sareng kehendak Allah. Saterasna. Yuqallibu Allah mengabulak-balik saha Allahu Gusti Allah. Laila wan nahar peuting wan naharo jadi berang. Jadi hartosna peuting mah tempat istirahat, waktu istirahat wan nahari ari berang mah tempat neangan maas atawa tempat milarian kahirupan. Jadi dijadikan ku Allah peuting jeung berang, gelap jeung terang benderang. Inna fi dzalika sanyana ari dina eta kajadian la ibrotan jadi ibroh atau pelajaran pikeun saha liulil absor pikeun jalma-jalma anu boga pandangan hate. Jadi jalma anu boga pandangan hate mah ningali peuting, ningali beurang sadayana ge jadi tafakur, ti peuting jadi tempat istirahat, ti beurang jadi tempat pencaharian nafkah. Sadayana oge tos diurus diatur ku Allah, urang mah kantun ibadah nawungkul ka Gusti Allah sesuai sareng aturan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum, mugi aya manfaatna. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.